Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan anu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Ieu dongeng teh karangan Kileuksa, kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra upami teu lepat hanca nu katunda waktos dinten kamari teh parantos dugi ka barang Bangki Mursila teh kakenca rek megat pijalaneun musuh nu duaan ge nurutan lumpatna mencar megat pijalaneun Ki Gundali jeung baturna. Upami teu lepat mah parantos dugi kadinya mitra nya. Kumaha atuh terasna? Nggak urang sami-sami lajengkeun deui wae mitra. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu Ngadenge anu ngudag beuki deukit. Ki Gundali jeung anak buahna rada geumpeur lumpat ti babaranting geus teu neulih kana tincakeun jeleng-jeleng ngaluncatan gawir terus babalicetan muru kanu bala supaya kuda teu bisaeun nyusul. Turun kalebak euy, kalebak cek Ki Gundali ka anak buahna anu ngan kadidua deui. Jeleng sorosod kana gawir gurawil kana areuy jelek dina balungbang kalacat deui kana gawir beh ditu tingkarayap muntang kana akar bangun rusuh tapi bubuhan geus asa kelatihan bangun babarieun pisan barang tepi kanu datar Ki Sarja jeung anak buahna ge tepi kana bibir gawir ret kaburonan geus meuntas balungbang Ki Sarja kakerot bakat ku amek terus melong ke anak buahna. Atuh kuda geus yakin moal bisaeun deui manehna melong ka kuda. Baricet malik ka tukang maksudna marek lumpat balik deui tapi teu kanyahoan guru tak kuda Ki Mursali datang kebegah wani ngarenyag ret kakenca ret kakatuhu jul-jol kuda lumpatna pating jarawul ngaluncatan rungkun manyah jeung eurih nu tumpakna nyekel tumak. Alah jamparing gunakeun euy cek Ki Sarja sarerea rikat mentangkeun jamparing jepret jamparing pating belesat ngahujanan Ki Gundali jeung anak buahna palatak cerep kana tangkala kai korosak brul dang-daunan kasipat ku jamparing. Ki Gundali jeung anak buahna lumpat babalicetan lantaran sieun kabeunangan ku jamparing cileng-cileng terus dongkok bari lumpat akhirna jauh tinu mudag tapi jamparing mah aya keneh anu ting peleteng luhurin. Kumaha lamun urang lawan Kang cek Jasman bari beuti jongjon make jeung aya jolojoy hayang ngajajal pangabisa bondong sia belegug dewek lain duani sia tapi ieu barang kudu diselametkeun jeung di lamun barang kanyawan jadi bukti anu nyata yen urang bener-bener tas ngagarong bakal leuwih riweuh ieu ka urangna. Ayo we lumpat sing jauh tuh kali tuh kaleuweung. Ki Gundali nunjuk kaleuweung ipis nu aya hareupeun ngan kahalangan ku tegal jukut paranti ngangon doma jeung muning. Jasman jeung Sahro teu baha terus lalumpatan nuturkeun gegedugna. Kacaturkeun Ki Sarja jeung baturna
rada katingalin gerak sabab kuda teu bisa ngaluncatan balumbang anu ngewag aya kana 10 meterna. Ari gawirna gurawes pisan moal bisa disorang ku kuda mun maksakeun tan wane bakal tiguling. Cuma di hujanan panah ge buronan kaburu jauh atuh ye ceki Mursila bari terus nyorenang deui gondewana panonna melong ka hareup. Montong babari keok Mursila hayu tuturkeun dewek ye tuh nguriling ka kidul rada hanap gawirna urang udag urang teh parasaran ye. Cek Kisarja terus mengkolkeun kuda bareng Bang Malik deui rek muter jalana da keukeuh hayang udag Ki Gunali. Ki Mursila jeung nu duaan nuturkeun barang geus tepi kanu dituju nya we aya nu keur ngaliwat kuda dengan korban waktu musuh jauh manten. Jelang-jelang kuda ngaluncatan balumbang anu teu pati gede tuluy lumpat deui nyusul Ki Gunali ngantang tuwe ipis pangharpan sabab buronan geus leuwih jauh lumpatna. Tekung Sililago ka Tegal Kisarja bingung ka mananya kudu ngudag. Ki Gunali jeung baturna teu kapanggih lacakna lumpatna teu kanyahoan jabah hareupeun aya leuweung ipis pasti bakal leuwih hese ngudagna. Kapaksa Kisarja eureun tuh nya cekenge moal kasusul musuh sejauh. Ceuk Ki Mursila bari ngahegak kuda nagis ngesang sungutna ngabuda nya urang kudu digawe nu sahade-hadena ye musuh anu geus kapanggih teu meunang diantep. Ayeuna hayu tuturkeun dewek bangsat kudu beunang. Cek Kisarja sumangetna teu ngenoran atuh baturna terus nuturkeun. Opat kuda ting kurusuk kanu bala sakapeung nanyak sakapeung mudun pungkal pengkol neangan nu rada babari. Tujuanana geus teu musir ka Ki Gunali sabab geus tingalin tapak. Tapi dasar keur mujur najan maju sakaparan-paran betgok ka hiji tempat anu legok wetaneun aya mumungang. Eta mumungang teh rada negla tur caraang breh aya nu keur leumpang mending digeuleuh bangun salse tapi bangun anu lungse kaciri nyorenang koja. Kisarja curing hak pok ngomong ka baturna nya kumaraneh tuh aya jelema hiji papakean jeung dedeganana teu beda jeung anu tiluan. Jaba nyorenang koja pasti eta teh dicaritakeun ku tukang warung. Hayu urang udag tapi ulah sajalan hayo mencar pegat ti unggal madab maneh ka ditu maneh ka dinya. Kisarja paparentah aduh geus kitu mah bertek kuda ditegarkeun deui. Lumpatna eta kuda meninga berengbeng mitra kaum dangu. Bakat ku tarik-tarikna ngahaja ditegarkeun supaya buru-buru nepi kana tujuan. Mitra kaum dangu aduh lumpatna kuda teu satujuan ngahaja rek megati unggal madab. Kuda beuki pajauh Kisarja bagian megat hareupeun musuh. Ki Mursali ti tukang nu duaan deui engke baris datang ti kenca jeung katuhueun musuh. Nu leumpang sorangan teh tayalian Iwati Ahwani anu diusir ku Ki Gunali sinami sah leumpang ngarah teu mawa sial. Puguh we hate Ahwani sedih ngageremet amek asa di anak terekeun. Sajeroning leumpang pikiranana kumalayang kanu teu puguh teu musir kana sarupa
cus-cos kanu lain-lain amak aya kaduhung aya malah make aya karep rek misah tiki Gunali yen teuing teu boga balad ge kitu cek pikirna. Tapi barang dipikir deui saha atuh nu rek bela ka manehna. Mangkane geus teu sanak geus teu kadang teu dulur teu baraya. Kurang tegang usir ka aing. Najan ngajangjian tepung deui ge dipisahkeun kieu mah teu ngeunah kana hatena ge lah. Kaduhung aing teh nyana-nyana rek kieu mah moal meuli koja. Kitu cek pikiran Ahwani mangsa harita. Sajeroning leumpang teh teu leupas tina pamikiran kitu. Kulantaran leumpangna bari ngalamun teu ieuh nyahoeun yen dirina diincer ku opat ponggawa karajaan nu memang keur neangan anu jarahat. Sabab Ki Sarja jeung Ki Mursila menang pancen langsung ti Raja Jakabumi pikeun nuluykeun tapak lacak anjeunna dina ngarona nagara. Barang keur jongjon leumpang guru tuk kuda datang ti hareup. Tumpakna molotot ka Ahwani bangun geus teu sabar hayang geura newak. Kebeg Ahwani ngarenya gujug-gujug ras inget yen manehna teh buronan. Sabab geus rumasa boga dosa. Sarta urang nagara pasti nyaho yen manehna jalma jahat. Cilaka aya nu ngudag ieu. Pokona ngomong sorangan. Ahwani bareuheudeun sabab ditingker ti unggal madab. Sabot mikir kuda kabeh geus deukeut gajeleng Ahwani luncat terus lumpat tapi gajeleng kuda kahareupeun. Meh-mehan katubruk rengkog Ahwani ngarengkog terus malik geus ngadangong kuda satilu-tilu nu tumpakna pating cakakak saleuri. Hahaha. Nek lompat ka mana sia teh bangsat? Najan lompat kana alak-lakan naga sia ku kaula moal burung di udag. Najan nyingkir ka sisi langit ku aing pasti diberi. Cek Ki Mursila bari molotot. Huntuna kekerot bakat ku amak. Tewak dak, jangkalak euy, bawa ka nagara. Urang setorkeun ka Kanjeng Raja euy. Cek Ki Sarja marentah ka baturna supaya newak Ahwani. Jirut-jirut nu duaan teh tarurun tina kuda ngadeukitan ka Ahwani rek ditewak. Tapi Ahwani ngarasa kagok asong. Memeh dicangkalak kaya ngalawan heula. Barang ragamang leungeun ponggawa kana pepeuteuyan. Teu anta parah deui leungeun katuhu metakeun jurus pacurendang. Siu, cibet. Keuna kana beungeut ponggawa. Ah, cengkang. Blok labuh diuk. Nu saurang deui munur bakatku kaget. Memeh meta suku Ahwani nyamer manten kana angen. Untung kaburu keneh digilekeun. Plos suku Ahwani ngakan angin. Seak atuh Ahwani narajang deui. Leungeunna ngahiuk bangbaraan rek ngagedor careham ponggawa. Tapi kep ditewak barang rek diparieuskeun Ahwani malik nukangan ka ponggawa. Suku neje siku kenca mata jauh jauh. Ponggawa ceblag tukang. Ponggawa aduh-aduhan bari muringis kabeunangan. Tungtungna dergelut hiji lawan dua. Ponggawa teu gagabah geus nyaho kitu mah. Arati-ati sarta ngabijilkeun pangabisana. Tetela ari geus tarung mah araya keneh kabisana. Buk bek hut het dua ngalawan hiji. Ahwani
perang anggeus-angeusan ngabela diri hayang leupas tina balai. Kesa ngoprot napas ngahega ka amek kaki Gundali dibudalkeun ka musuhna. Atuh dina perangna teh kajurung ku nafsu. Boh nonyok boh najong estu satarikna. Mun keuna teh matak cilaka. Ngan untung Ponggawana hati-hati ayeuna mah. Loba panarajang Ahwani nu ngakan angin. Lila-lila beak tanaga gerakanana rada leuleus. Seak suku Ponggawa teh kana beungeut. Ciebet. Keuna nangala pisan lengak. Ahwani ngalengak. Awakna rada limung. Keur kitu Ponggawa anu hiji deui hayang ngasaan meureun careraman. Nenyo Ahwani ngalengak terikat ngajulkeun peureupeuna ditujukeun kana Gado. Siuk giatruk koceak. Ahwani ngoceak. Dua huntu ngaceleng hayang pangsiun. Cer getih bijil ngalemere kana Gadona. Keur kitu dijejek bobokongna ku nu saurang deui. Atuh beuki limung bruk rubuh kep ditewak kuduaan di talikung teu bisa hojah. Cakaka Ki Sarja jeung Ki Mursila seuri. Bagus kalian sing pageuh barang narambas keur bukti euy. Cek Ki Sarja bari marah mai. Atoh menangkeun anu jahat teh. Harita keneh ret-ret leungeun Ahwani dibeungkeut, ditalikung dikatukangkeun. Dua panakawan ngaharegak bakat ku capek, kesangna ngucur, awak lumayan nyareri sabab Ahwani ngalawan bebeakan. Moina gan yo. Cek Ponggawa ka Ki Sarja. Gan cenah dieu heula. Urang tanya euy. Jerut Ki Sarja turun tina kuda, lempang ngadeuketan ka Ahwani anu geus teu walakaya. Getih tina bibir ngalemereh kana Gado, mapai kana beuheung campur jeung kesang. Bajuna beureum ku getih, tarangna bancunur, bibirna jeding. Sangaran si laing? Ahwani. Temal Ahwani jujur. Manehna teu wani nipu tapi Ki Sarja asa diheureuyan. Panonna buncelik pok deui nanya morongos. Naon sia teh? Aing mah nanya ngaran lain nangtang geuleuh sia. Adinya mah wani keneh sia sok urang deui sia. Lawanan anak buah bebek. Kitu temal Ki Sarja bari nunjuk ka pangiringna. Sana sengaja kelut. Ampun abdi rumaos kawan. Temal Ahwani bari muringis nahan ka nyeri. Bibirna beuki jeding beungeutna jadi sepa. Saha ngaran sia jawab anu jujur. Pun Ahwani. Ahwani ngaran deh. Sumuhun. Temal Ahwani bari ngaleper. Awak ngadeg-deg bakat ku sieun jeung nyareri. Ki Sarja ungut-ungutan. Manehna ngarti ayeuna mah yen Ahwani teh teu nangtang geluh sajujurna. Atuh pok nanya deui leuleuy ayeuna mah. Rada karunyaeun. Mana batur sia? Abdi teu gaduh balad. Bohong sia. Piraku teu gablek balad aing geus nyaho sia teh. Bareng obatan nu tiluan geus kabur dibabariku aing tapi teu beunang sangaran. Ayo jawab ngaranna saha? Ki Sarja molotot deui sabab Ahwani ngabohong. Atuh Ahwani murungkut sieuneuun. Leres kawita mah abdi teh balad marahna nanging abdi diusir. Najan geus diusir ge pasti apal ka babaturan sia. Coba sebutkeun. Saha ngaranna?
Ahwani ngahuleng mungen ari kudu ngabejakeun ngaran babaturan anak mah. Da dina hate leutikna tetep ngaku yen Ki Gunali teh pamingpina jeung guruna nu geus lila babarengan, geus lila sapapait sama manis. Lamun teu daek ngajawab disiksa sia ku aing. Ki Sarja nyingsieunan. Tapi Ahwani tetep teu nemalan. Ki Sarja ngareret ka Ki Mursila nu direret Surti. Ayeuna mah cukup sakitulah mending urang bawa ka karajaanna urang setorkeun ka Kanjeng Raja. Oge pikeun bukti ka Pati Braja geni yen nagara teh memang teu aman. Kitu cek Ki Mursila tanes. Nya benar. Urang nyieun bukti euy yen nagara teu aman. Ayo sia. Taekeun kana kuda ngaragancang. Cek Ki Sarja deui. Mitra kaum dangu. Nya akhirna Ahwani diputuskeun rek dibawa ka nagara, rek disetorkeun ka Kanjeng Raja. Ki Sarja jeung Ki Mursila bungah lantaran aya bukti keur ngadebat Braja geni. Nu sababaraha kali lapor ka Raja Jakabumi yen nagara aman taya naon-naon. Padahal keur meujeuna kacau loba karaman. Ahwani ditaekeun kana kuda nu panggedena anu kuat ditumpakan ku dua jalma. Terus maju lalaunan muru ka jalan gede. Tekung silila jog anyog terus mapai jalan kalayan salse. Atuh sahenteuna geus di jalan gede mah gugok jeung jalma nu lalar liwat. Malah aya anu wani nanya ka Ki Sarja. Nya ku Ki Sarja teh diterangkeun yen nu ditangkep teh garong nu sok ngagalaksak di desa-desa. Nu nanya sugema bungah nenyo nu jahat katangkep mah. Panon poe geus lingsir ngulon harita teh. Panasna teu pati moreret lantaran mega ngayang di langit miningan cahaya sang surya. Tapi najan kitu jalma tetep balawiri, nu init, nu balik, nu lengoh, nu barang bawa teu aya kenatna. Ki Sarja tumpak kuda pangheulana dituturkeun ku kuda nu ditumpakan ku Ahwani. Dikawal ku dua kuda kencakatuhu ngajaga bisi luncat tina kuda. Maklum nu jahat sok nekad. Tapi barakah di jalan teu aya kajadian naon-naon. Ahwani boro-boro ngalawan. Ngeluh we tungkul hatena sedih. Sabab kudu ngalaman ditewak ku ponggawa nagara. Teu kacatur lilana di jalan. Urang kocapkeun bae geus tepi ka nu dijugjug. Harita teh rombongan Ki Sarja geus tepi ka alun-alun. Terus muru ka karaton. Jog ka pakarangan reg sararea eureun. Juru tarurun torojo lopat jalma nyalampurkeun. Harideng mapagkeun kuda ditungtun dibawa ka istal. Ki Sarja pok nyarita. Piara kuda teh euy sapeun tos dipake ngudag bangsat ieu. Mangga juragan mangga. Cek salah saurang pagawe bari terus init. Ki Sarja marentahkeun supaya Ahwani dijaga di luar, manehna rek ngadeuheus heula ka Kanjeng Raja. Terus asup ka karaton, ari Ahwani sinadiuk di pakarangan karaton ditungguan ku tiluan. Bus ka jero kasampak teh para ponggawa keur hempak merbayaksa. Kanjeng Raja nuju biantara di Bandungan ku sakabeh nu hadir. Barang bus Ki Sarja ka jero, Kanjeng Raja ningali rag sasauranana liren ret ka Ki Sarja sarta pok nanya,
aya nyaon Kisarja Daud Malan 1000 mugia tejantan benu salaksa mugia tejantan duka jisim abdi rumaos lepat kumawantun ngaganggu kagamparan anu nuju sesauran cek Kisarja cedok nyembah can wani ngadeukeutan diukna di jajaran pangtukangna atuh sakabeh ponggawa ngalir ka tukang narempok ka Kisarja Jaya bayanya hiap kadia hareup bisa aya perlu benjing saur Kanjeng Raja bari gugupai cedok deui Kisarja teh nyembah pok ngomong kalayan tenang hatur sewu nuhun abdi bingah liwat sang langkung nanging maksad abdi teu penting pisan sumangga bae lajengkeun mung abdi nedawidi hoyong ngiri ngabandungan oh gitu heug menang pisan rek ngabandungan mah sok atuh diuk sing marenah kadinya dah kaula teh keur nyawalakeun hal anu kadicida penjingna ieu saur Kanjeng Raja ngidinan ka Kisarja pikeun milu ngabandungan itu teh ama pantes sabab Kisarja pangawal kapetengan pangawal kepercayaan raja jaka bumi sumangga lajengkeun kumaha upami parantos kitu Gusti cek patih pedaja geni gantung dengeun atuh nu sejen madep deui ka Kanjeng Raja kieu beraja geni kitu deui ka sakur anu hadir di ieu pertempatan ku ayana laporan tadi kaula miharap supaya sararea babarengan gotong royong sauyunan sabeungkeutan satujuan kalayan pinuh ku rasa tanggung jawab pikeun ngabasmi para penjahat syukur mun bisa ditalukeun basmi teh laku lampahna jelemana mah hirupan sabab tugas urang salaku manusia lain kudu silih paehan lain kudu silih kakalakeun tapi kudu silih elingan silih tuduhkeun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna supaya bisa silih salametkeun tapi lamun teu beunang ku jalan lemes teu beunang dibawa leuleuy sarta maranehna keukeuh dina pamadeganana taya salahna mun dibereskeun bae ieu teh supaya ulah amuratel tataleba kanulian bisi aya tunggul silungan catang supaan basa kira hese mah tak itu putusan di kaula mitra kaum dangu nu haladir ungut-ungutan cedok rampak sembah ngan beraja geni nu ngahulang keneh teh kawas anu keur mikir lelebnaker geus rada lila kakara ngomong nun Gusti perkawis eta mah hartos da upami leres aya penjahat kaula mah moal cicingan tong boro penjahat hiji atau dua sanaos 1000 oge moal dipanglumpatkeun ku kaula mah tapi di mana aya nu jahat teh di mana margi laporan ti rahayat ngan ukur laporan kosong bugdos nama teu aya nagara teh tetep aman ayem dengdrem teu aya kuciwana nu ngaributkeun mah sanes pangacau eta teh ukur beja bohong kawas dina dongeng anu teu aya bukurna kitu kaula nun cek beraja geni tetep mindingan teu ngakukeun ya nagara geus mimitikeunna ku hama aduh gogo Kanjeng Raja teh dina manahna ngaraos kaget naha beraja geni bet boga pamadegan kitu beraja geni
nyaha kurang yakin karena laporan tiku Mancala. Nyaha kurang yakin ku bukti anu sakitu nyatana hiji imah jadi lebu, puluhan rakyat banyaknya di badog, nah teu cukupikeun bukti ya negara geus teu aman. Naon maksudna anjeun anu sanyana Braja Geni? Kanjeng Raja Benu. Socana mencerong ka Braja Geni, tapi Braja Geni kalah seuri ngagak-ngagak. Gambaran deh betul percaya ka gaula. Hiji bumi hancur jadi lebu sarta puluhan rakyat kalengitan bana, eta mah biasa. Kacilakaan nu ngalakukeunana sanes penjahat kakap, sanes garong gerot. Alah, eta mah ukur bangsat leleutikan. Anu sanyana mah ku keamanan desa ge kedah beunang aduh. Naon gunana para pemuda dilatih ka parjuritan upami teu mampu newak bangsat lemut, bangsat teri. Pokona ayeuna mah gambaran ulah percaya teuing kana laporan dirahayat. Keun soal keamanan mah kaula anu tanggung jawab. Gambaran mah calik bae sing raos dina kursi karajaan mengbeng dipercaya ku Raden Anom Jakalara. Mitra seak atuh manah Kanjeng Raja teh panas. Raraina geuneuk lir beusi atah beuleum. Raja Jakabumi ngaraos di wiwirang ku Braja Geni. Asa dicoogado, asa dihina, dianggap bodoh. Kanjeng Raja Benu terus nyentak ka Braja Geni. Braja Geni, nyaon maksud andika omongan gitu? Nah gambaran bet kalah ka Benu. Nah kedah kumaha kaula deh. Pan kaula tetap ngawula. Sarta sanggup ngajaga keamanan negara. Kumaha teh Gusti, kumaha? Braja Geni estuning taya kasieun. Boga rasa dina hate yen najan kudu tarung patutunggalan ge wani. Braja Geni, jobaan dah si Dipati nyarita kitu dihareupeun para punggawa. Anak itu andika teh sarua jeung ngahinya ka kaula. Nah dikira kaula teh meunang hayang diuk dina kursi karajaan teu. Teu hayang-hayangan. Kaula mangandar mangajalankeun pancen ti Kanjeng Raja Jakalara. Nya sumun kaula ge ngartos. Tapi si kapandika. Braja Geni ungut-ungutan. Bari alangah elenge hatena sukema nenyo Raja Benu teh dang haja manehna mah supaya Raja Jakabumi leungit kasaimbangan jiwana. Sina kacau, sina gugup supaya manehna babari ngenageunana boga karep rek mulung anu muragna. Braja Geni, kaula nampak kana pamadegan andika. Sarta kaula percaya kana laporan andika yen negara aman. Teu aya nu jahat anu kumelenang di negara, tapi kaula mere waktu saminggu. Negara kudu bener-bener aman. Mun dina jero saminggu negara teu aman, sarta aya keneh nu laporan goreng, andika kapaksa dipecat tina kapangkatan sarta rek dikerem di jero penjara. Mitra, Kanjeng Raja Jakabumi kapaksa sasauran kitu. Lantaran manahna panas ngentab. Asa disapirakeun ku Braja Geni padahal anjeunna kenging kapercayaan pinuh ti Raden Jakalara. Nah, makengan saminggu 2 poe we kaula sanggup mulihkeun keamanan di Cempala. Keun nu jarahat rek ditangkepan ku kaula. Lamun nya nu jahatna aya. Cek Braja Geni kawas nunangtang. Jeung sacara teu sadar
nemongkeun sifat sombongna. Dua poe kudu beres. Lamun teu beres anjing kaji kerem di jero panjara. Buktikeun nya bener negara teh bebas di jalma-jalma anu jahat. Leres negara mah bersih teu aya anu jahatan. Upami aya kaula bagian anak kaula bebendeng negara Cempala. Kaula tameng dada Raja Cempala. Di baheula oge nya kaula menjadi andalan Raden Anom Jakalara. Nya kaula nu boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagara. Tong boro nyang hareupan penjahat dua atawa tilu siki najan musuh sanagara mau bulung disahuapkeun ku kaula. Ya, si Braja Geni nu geus loba ngadahar uyah kahirupan. Loba pangalaman dina hal tarung ngabela nagara nu cadu munur pandrang mulang nu tara ngejat satapak tara munur sasiku di mana ngayonan Neng Nong mah Tetep eleh gitu. Cager alah mayuna Neng Nong mah tetep elehnya. Wah, aduh hanya kalabisan mitra waktosna kabujeng Neng Nong rupina dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Nuhun kana paratosanana, hapunten dina samudayaning kalepatan. Sekali deui hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.